nu kuari diudag-udag, esok sore diudag, kemudian datang kata salat acan, bahkan nipu segala rupa, bahkan kaditura riba dan lain sebagainya. Geus loba dunia ngawujud jadi istana, ngawujud jadi gedung, ngawujud jadi ruko, ngawujud jadi mobil, ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya. Keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet sok apa aya nu dibawa. Rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah. Bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teu dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi. Al-Qur'an ngajelaskeunana kumaha? Laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema nu ngomongna teh innallaha salisu salasa. Sanyana Gusti Allah teh nomer katilu tina tilu pangeran. Salah sahijina adalah Gusti Allah. Lantaran pangeran teh aya tilu, hiji adalah Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak Isa, tilu Ruhul Kudus. Salah sahijina adalah Gusti Allah. Tah jelema nu ngomong kitu di mana saja berada kufur. Cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge. Teu dijelaskeun saha eta nu ka situ. Ternyata diselidik Kristen, tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu. Laqad kafarul ladzina nasara atawa laqad kafaran nasara. Teu dijelaskeun kitu. Entah dijelaskan itu supaya ulah ketersinggungan sebab Nasoro jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid. Nah jelema-jelemana teh balalener nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an. Laqad kafaral ladzina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Nusturiyah Ya'qubiyah. Dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili-konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis. Dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran maya nu nyieun langit bumi katutesina, nu nyieun sorga jeung neraka, nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun, nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga, nu teu nurut bakal dikanarakakeun. Dunia nangieun Allah, akhirat nangieun Allah. Hiji pangeran mah illa ilahu wahid. Urang alhamdulillahirabbil alamin. Mobil tepati boga, motor tepati boga, tapi akidah urang asli bener jasa nu bakal nuntun urang ka surga Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajeun nyana memewahan kuari, kajeun memewahan kuari. Pabrik nu itu nu incek, pabrik nu itu Kristen, pabrik nu itu nu Yahudi hege. Mobil nu mewah nu saha nu Kristen mewah, nu Yahudi mewah, nu Katolik dan lain sebagainya. Dah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi, masya Allah sebab otomatis urang mah naik sepeda ge kempes, naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa masya Allah ku riweuh teh. Tapi urang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat. Tanya ke urang, oh apa no engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wah sana kemana itu? Itu neraka juga ya, lewat neraka sana surga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua segala baru banyak, sekarang udah bukan urusan kerja, bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah, engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah nih yang punya neraka dan surga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya.
geus sudah naonan ge wow tinggal bos engke mengerebek bae di neraka lantaran pangeranna nyana salah trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama ilayya massanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimordihi wa illam yantahu lamun bae manehanana teu eureun teu kacegah teu nyetop ama yaquluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran ngucapnya nate Allah tasalisu salasah kahiji tilu katilu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyana teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelas lah di akhirat tuh di akhirat dibeulem jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel urang nikmati bae hirup mendingan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia mah kakuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sapeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mah naik mobil nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah naragag tenang hibur hati urang tapi lamun jelema ngaji basic na pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ka Allah beuh dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang kata salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet sup apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah. Tapi lamun nu ibadah ada dia isuk pagi kita ditinggalkeun. Oh nanaona. Begitu datang malakal maut. Betul nih malakal maut nyabut Jawa. Gegeran, pangan gegeran. Oh nu dipake kamelang jauh nanaon. Oh melang sugan atuh nanaon teh teu boga nanaon. Pamajikan melang teh pamajikan hideung. Jawa sekali malaikat ge tenang nyambut teh mah ketenang kanina nya sakian lagi gegeran kula mah tuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sakian lah tenang masyaallah kalem tah eta tapaeh nu ngeunaheun da kos kitu nikmatnya seueuh kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da eta geus teh kemelang tapi lamun dah bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit cenah emang naon pake kemelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover dinya tah cenah cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can bel eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah lo bakal melang cek malakal maut lo bakal melang ya ieu mah datang ka ajal atuh deul di lauhil mahfuz ajal misan demit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui lo bakal melang masyaallah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nunggu sekolot nah
geus ulah riweuh ku dunia geus dikanan ka anak kabeh tah. Nah ieu jang sia tah nu gede ieu nya nu ka nu ka hiji nu ka dua ka dua aya abah aing mah gaji bae ku sia. Atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini-nini geus ulah riweuh-riweuh abah mah geus ngurusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah. Abah sakanakna ieu teh salah ngomong. Ih ya bener jasa abah mah penting mah abah mah mulikeun Avanza bae heula. Jang naon tuh bae jang ka Karawang. Ieu abah kabalinger deui bae abah. Tah tenangkeun diri urang masyaallah. Awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah. Awas siksa bakal. Urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang. Mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang, ditetepkeun iman Islam anak urang, ditetepkeun iman Islam incu urang, sabeneraya turunan usang urang mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna. Amin ya rabbal. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Wallahu alamu bimoradi. Afala yatubuna anatamaka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfirunahu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa. Ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tararobat padahal mah dibere kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah dibere kekuatan jang berpikir padahal manyana nyarahun dina Bible anu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas. Eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahueun keaslian Injil nu kuari nyahueun keaslian Injil dewan-dewan gereja nu aya di urang ge nyahueun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu aslinya nyahueun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan-dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli. Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala. Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah. Nah nanti make jeung pertanyaan eta teh taobat nah make jeung tatarobat henteu minta pangampura tina omonganna nyabut iman takunaon mun tobat ka Gusti Allah danyaho nya nama diberi kesempatan Allah mah wallahu ghafur. Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat. Make jeung teu tararobat mentak aya bae hiji-hijieun teh aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh alih hidayah nempelna di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda ajunya nah nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jaga 3 abad di urang tah mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ke urang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa. Oh Cikupa iya hanya mah tuh incek mah aduh kesalahan Belanda dah soal nyahueun nya namun ngobrol jeung orang Belanda mah nyahueun jasa. Oh Cikupa iya dekat Pasir Gadung ya. Ya kok tahu? Saya kan dulu di situ diem telaga di situ.
Iya, ke sono ke Pasar Kemis. Oh, di sana iya, itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis. Nyahoeun lah orang Belanda mah geus kitu teh tah. 300 tahun zaman Wilhelmina, Masya Allah. Terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda. Eta nu ngebentang rel kereta api rangkas Belanda. Ieu jalan teh ka ditu tuh, jalan provinsi nang Belanda. Kuari orang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda. Garut tuh sakitu tebing nang Belanda. Masya Allah, di dieu teh lain ngalagan maju. Negara di mana dijajah maju. Begitu baralik Belanda ka itu dia si kurang Indonesia. Urang Belanda mah di dieu nyeunan jalan, urang Indonesia mah ngajualan jalan. Pikir kotak sia. Ayo bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, buktina kos gitu membentang jalan provinsi dari gitu naon anyar penarukan Belanda teh. Tol rel kereta api Surabaya Yogyakarta Rangkas Bitung Belanda teh. Jalan cacing ka handap ka dieu Belanda. Balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan. Nu gede 5 meter letikeun 4 meter. Nu 4 meter letikeun deh 3 meter. 3 meter kabur geus kabeh pemborongan. Ieu kumaha ieu rakyat ting ribut nu bertanggung jawab. Di parem-pareman peta desa teh. Oh, wilayah jalan ka dieu mah jual. Wilayah jalan cai ka dieu mah jual. Wilayah naon-naon jual. Baheula Belanda nyeunan jalan kuari urang. Sia anu ngomong apa sah? Masya Allah, gesese luar biasa. Tak aya kesatuan orang jeung Belanda mah hebat. Aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh orang Belanda muriang kanker kawin di dieu di Tangerang ieu orang Belanda baheula kawin jeung urang Tangerang, kemudian merdeka balik nya ka ditu anakan ditang ka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia kitu bae impianana dibawa ke Indonesia, dibawa ka dieu ke zaman almarhum aju kula dititah bawa coba ka ditu ja mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka mana bawa nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam. Atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dah meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu beres asup Islam balik ka Belanda maot di Belanda hidayah. Masya Allah. Nah tak tadina nyana di dia bergaul lah jeung ustad zaman baheula keur naon gitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah nyana mah bager di dieu ngobrol jeung ustad, ngobrol jeung santri, ngobrol jeung pedagang. Nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta mantak nyana bisa kawin di dieu, sageus kawin anakan injuan asup Islam. Masya Allah, eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah. Asal kiyaina nu bener. Ulah kiai proposal. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Wallahu alam bimurad ayat. Al-Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul, kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul. Tiba heula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ieu teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wahid. Kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun, Kanjeng Nabi Isa mah rasul. Nu mantap Kanjeng Nabi Isa bakal maut. Persis bahwa yamdi mislahum. Al-Masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula, beda kula jeung pangeran. Selalu wasiat kos kitu. Ku
kula lain pangeran hamba Allah ngan dibere keistimewaan mujizat ku Gusti Allah. Abroso bisa cager, akmaha bisa cager, bisa yuhi, bisa ngahirupkeun nu maot, bisa anu corob-corob diusap cager, lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit ku Kanjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager. Ieu mah mukjizat cek Kanjeng Nabi Isa, sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa ge. Lain kula bae nu bisa ngahirupan teh. Kanjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekomo. Kanjeng Nabi Musa mah eta tungked bisa jadi orai, pantungkeun mah eueuh nyawaan cek Kanjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungked mah sapira tungked kayu eueuh nyawaan. Kemudian ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh. Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat. Kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna Kanjeng Nabi Isa. Ulah mangeranan ka kula hiji pangeranna nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala. Malah dek dibunuh kapan Kanjeng Nabi Isa ngadakwah kos kitu teh dibunuh. Ya Allah ya Rabbi, mantak disalamatkan ku Gusti Allah tah kaluhur langit kaopat tamat. Kok bisa kos kitu jang neruskeun lalakon lantaran Kanjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun di akhir zaman bakal turun bakal kawin Kanjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Kanjeng Nabi Isa teh bakal turun nyana bakal dakwah deui, wahai umat Kristen, saya adalah Isa, saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kanjeng Nabi Isa, sanggeusna turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kanjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji Allah, Tuhan mah hiji Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak, jadi waktu diangkat ka luhur teh ya teu kawin kan, encan kawin Kanjeng Nabi Isa engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin luhur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa tuh. Aduh masyaallah. Ngan lamun teu ade lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah ya Rabbina ya mal masih ibnu maryam illa rasul qad qalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Biangna makna Kanjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah, nu bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun kadita aya wajan fi'ilun. Nah ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah. Siddiqun sigat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah lain nabi. Eueuh awewe diangkat jadi nabi aya ge jadi waliyatullah. Mantak di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah teu kitu wa ummuhu siddiqah. Biangna Kanjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu sangat bener luar biasa siddiqah. Ta ieu emak Kanjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam lain nabi, hanya waliyatullah siddiqah gitu mana. Nah ini nyatakan kak emak mana berarti lain pangeran, nanya pangeran boga emak urusan di pangeran artinya biasa boga emak lahir. Lamun pangeran eta Kanjeng Nabi Isa atau mebek Kanjeng Nabi Isa pangeran saha atau anu ngatur-ngatur mebek Kanjeng Nabi Isa teh saha aju pangeran banyak pangeran maot. Tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kanjeng Nabi Isa mah boga emak ngaranna Siti Maryam. Ujung deui kana yakulani ta'am
sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa, sahebat-hebatna emakna Siti Maryam, tetep bae nyanda teh ngabogaan kabutuhan jang awak, jang jasad, yakni dahar karena yakulan yatu'am. Berarti dahar, ana dahar nginum, lain nu dimaksud dahar nginumna, urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun. Ieu kinayah ye. Lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah. Kinayah teh kieu, kinayah mah ye. Kinayah mah lafdun utliqa wa urida lazimu mana ngaranna kinayah. Eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah. Nah, kinayah mah kos kieu. Zaidun kasirur rimat, ki Zaid loba lebuna. Eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu. Maksudnya kumaha? Di mana loba lebuna, loba meuleum suluhna, di mana loba meuleum suluhna, loba nu dipasakna, di mana loba nu dipasakna, loba nu daharna, di mana loba nu ngadaharna, loba tamuna, di mana loba tamuna, loba ngajamuna, di mana loba ngajamuna barahan. Geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid, loba lebuna barahan. Matak lamun teu ngaji mah moal datang sia. Moal. Zaidun tawilun nijat ki Zaid panjang sarangka bedogna. Eta teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong. Ana panjang bedogna, panjang sarangkana, ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung. Berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar. Kinayah teh kos kitu tah. Kinayah teh kos kitu tah. Mantap lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung. Ka mana ieu lompatna? Ka mana ieu lompatna? Ka mana ieu lompatna? Kinayah. Oh kos tidak pikir mah kos kieu. Aya wewe ngobrol bae, sanggeus ngobrol tas ditegalkeun ku salakina. Ngomong urang teh Neng sing ade ulah ka mana-mana. Emang kunaon kitu? Loba nu hayangeun. Ulah mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah, loba nu hayangeun aya nu hayangeun. Saha sih nu hayangeun? Engke bae lah ku mah geus idah bae. Saha sih sebenarnya? Engke bae ku mah geus idah bae. Ka eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh. Eta bae tanyana tah. Eta karena kinayah kos kitu teh eta. Masyaallah. Oh, sok orang ya sok ngomong. Eta mah deuk di mana geus baju, deuk dipinjem lah jauh-jauh. Eta kinayah kene sarua kan. Ulah dipinjem lah jauh-jauh amat atuh geus we kanyana bae pijeuna sarua aja gitu. Iya ge kinayah kana yakulani ta'am. Aya Kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar. Lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah teh mah eueuh masalah, tapi di mana-mana dahar pasti nginum, di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising. Jadi lu dimaksud mah ngising. Sia ulah mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa. Sebab mun mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa nya sok ngising, banyak pangeran ngising. Panjore. Coba lamun ditanyakeun, "Duh, Pak, assalamualaikum." Salam. Pangeran aya? Teu aya. Ka mana nuju gitu dan di mana Kristen banyakeun Kangjeng Nabi Isa mah ngising biasa, ngising kiki menyaya pangeran ngising ki panjori dasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen. Kangjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebabnya nama sok ngising soki. Lamun ngising ki atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeukeutan. Urang bogoh jasa ka Sarwiti urang Cikupa. Urang datang ka imana? Waalaikumsalam. Iwit aya keur naon? Keur sial. Embung urang ngade. Teruskeun lah. Teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh. Embung urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang. Pangeran ieu mah ngising. Waduh atuh jore jasa. Demendak aya di zaman di zaman Kangjeng Nabi Musa. Eta teh pendatang iblis datang ke kiai. Legong salah. Saya waun teu ka kula. Wow, iblis kan. Heuh bener. Kiai ka iblis jauh. Apal ka iblis teh apal. Kula mun deuk ngabejaan we eta Firaun kan ngaku pangeran. Heeh. Eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona. Mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran. Henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah. Bener tak? Bener. Jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran. Atuh aya kula di jerona. Jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula. Cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mangkos kitu. Cek iblis teh. Cek iblis ya hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun. Yuk urang ka ditu yuk. Ada itu datang ya oplo aja saya jana oplo
Datang ke itu tuh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana pangeran? Itu cenah ke kamar mandi. Diketok-ketok tak kamar mandi teh, diketok-ketok ku iblis jeung kiai teh. Trok. Pangeran, saya tak. Cak iblis teh, "Nya pangeran nanyakeun saya eta." Oplokan. Atuh mun pangeran ieu ya cek kitu teh. Heuh bener cak kiai teh makana. Tapi lamun kura aya tadi jero nyana, bakal nyaho kula. Coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya. Tek. Asup terus ditambah ku kiai teh. Sakade ketrok eta ketrok. Aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan. Jauh cak kiai teh. Oh, pangeran kan aing. Kiai mah nyahoeun, iblis ya. Ulah sok ka iblis kan kamu teman saya. Di mana? Dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama. Masalah iblisnya kos gitu tadi batak ngetrok lawak cak eta pangeran teh sata gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makan da ieu teh yakulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan muntas dahar tas nginum paling kekuatan sampai 2 poe pannya ngising aya pangeran ngising. Nah, matak lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid hiji. Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun. Berarti kakarak aya mimitina pangeran mah awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya. Nah eta pangeran awalum bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtunglah eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir. Nah eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Unzur tingali ku anjeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqqi tina hak makiamil burhan. Bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung teu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek bae daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah. Nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah. Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulane toam eta kurang kumaha dalil manya aya pangeran ngising pan geus dijelaskeun bari dina Injil geus dijelaskeun hiji pangeran mah nu batak takjub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kasalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teu daek balaleuneur heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikat nama meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin
dijamin, tinggal orang terus bersyukur. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil Islam min dari dunia ila daril akhirah. Wallahu a'lam.